Para mitra sadaya ti dinten ka dinten ti episode ka episode terang-terang episode 105 we para mitra sabada Mang Jaya namatkeun episode ka 104 di Mang Jaya Official carios nuju dihanca Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa. Oke, kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Etang-etang hiburan we pangbeberahmana. Dongeng-dongeng ya dongeng lami para mitra. Dongeng lami Mang Jaya henteu ngarekam deui nu enggal. Para mitra zaman ayeuna-ayeuna namun ieu para mitra naon teh ngarekam nu kapungkur ya. Nyante di reproduksi namina direproduksi para mitra direproduksi tina kaset dialihkeun kana MP3 dan teras diupload di YouTube gitu para mitra di antawisnanya Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mangga nyangakeun Rusia Curug Cikidang kalangan Kileksa dina bagian ka 105 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Kileksa kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra anu mulia, ayeuna nincak bagian ka 105. Kumaha atuh para wargi akibat Bahjilun salah ngemat. Salah melet keunana kabioon kumaha akhirna kula warga Mangkurip mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongeng judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka 105. Para mitra kaum dangu barang joal kahareupeun imah Bahjilun bioon rarat-reret heula ka kenca jeung ka katuhu sieun aya nu manggihan meureun tapi tetela teu aya sasaha da puguh imah Bahjilun maangang jeung nu loba. Bioon bungaheun tuluy uluk salam bari nyurungkeun panto. Punten Abah, cenah berai panto muka. Da teu ditulakan bus katepas ka sampak Bahjilun keur ngabaheuhai bangun tenang. Padahalna jantungna ratug siga nu tutunggulan hate deg-degan jiga manggih kareuwas. Aya naon deui Bioon? Nah wayah kieu los-los ka dieu. Nah eueuh pagawean di imah? Bahjilun nanya bangun jengkel panon melong ka Bioon. Nu kakarasup katepas masih keneh nangtung deket lawang samemeh ngajawab diuk heula sarta nu narantang dina meja. Aya perlu we Abah da di imah teh keur salse teu aya pagawean naon-naon. Dupi Abah teu ka mana-mana. Nah geuning jiga nu ngalamun we. Ulah kitu da aya kuring nu baris ngahibur jeung ngababerah ka Abah. Ceuk Bioon meuni teu euleum-euleum nyaritana. Tenang jeung ngandung sumanget geus teu asa-asa ngomongna jeung Bahjilun teh. Atuh puguh Bahjilun meuni calangap bakat ku kaget sabab pamadegan Bioon taya robahna. Tetep jiga ti heula Bahjilun ngarasa jengkel jeung sieun ku akibat nu leuwih parna. Keke heula bina kumaha di pikiran Bioon ayeuna? Na waras henteu? Na di pikiran heula atawa henteu ngomong teh? Kade bisi ti akur jeung si hade tuluy jeung tujuan nu sanyana? Nah make nanya kitu Abah na cangcaya kana maksud jeung tujuan kuring. Ya Abah kuring mah geus beuleud hate gilig pikir. Ti mimiti ayeuna moal alang kumapalang rek sakalian manutan ka Abah. Sabab ayeuna mah geus kapanggih nu sanyana teh geus kapikir kalayan asak. Yen teu aya deui nu bisa dituturkeun ku kuring kiwati Abah sorangan tah kitu, jawab Bioon tegas. Sorot panon jiga nu nangtang pinuh ku sumanget. Atuh Bahjilun beuki heraneun campur jeung kahariwang anu pohara. Ainak nah kumaha ari Mangkurip apaan salaki Bioon manehna teh? Sabari atuh urusan Mangkurip mah kuring rek menta diserahkeun ka manehna. Da geus bebeja kamari oge ngan manehna can ngajawab. Sigana mah keur mikir heula Abah. Tah kulantaran kitu Abah mah teu kudu hariwang, sagala ge rupana ge gampang, beres pokona mah. Ceuk Bioon meuni rarangu nyaritana, nganggap hampang kana urusan eta. Ah, teu bisa kitu wae bi lantaran urusan jodohna. Jeung batur hirup anu digakieu mah teu bisa digunta-ganti kawas baju. Kudu puguh jujutanana sarta kudu puguh sabab-sababna. Nah kumaha mun Mangkurip ngadakwa ka Abah? Pan geus puguh ti heula ge ti sukaeun geuning.
Eta mah urusan kuring atuh Abah. Keun wae Abah mah teu kudu milu mikiran. Nu penting ayeuna kuring rek menta jawaban. Rek narima kana niat kuring anu sakieu hadena. Lamun moal narima asa kabina-bina teuing Abah. Sabab Abah teh bodo mun kuring bisa ngahiji jeung Abah apan Abah teh nu senang, Abah keneh nu senang moal kudu nyeuseuh, moal kudu nyangu, moal kudu ngurus imah jeung sajabana. Keun ku kuring rek ditangkes. Abah mah tinggal senangna jadi raja di imah. Tak kitu Abah? Ceuk Bioon menikeukeun. Lantaran pikiran harita teh, pikiran sadar geus katutup ku pangaruh pelet Bah Jilun. Atuh dina nyarita estuning jigani sasar teu diungang-ungang heula. Waduh, eta ngomong teh nepi ka kitu. Moal Abah moal narima. Sabab lain urusan gampang jeung deui Abah mah lain hayang ka Bioon. Hayang sote ka Nining. Apaan teu lagi geus ngomong ka bibi. Bah Jilun tegas nolakna sarta ngabejakeun ka hayang nu sanyana. Tapi Bioon teu riuk-riuk tetep dina pamadeganana pok nyarita deui. Lamun nyami kahayang ka anak kuring, nah atuh teu buru-buru datang kali ka imah. Ulah hayang bari jeung cicing sabab nu mikahayang ka anak kuring mah lain hiji. Malah kamari geus datang di urang si jaha. Kira aku Abah teh nyaho. Ieu ge atuh. Tangtu Abah rek datang ka imah Bioon. Pikeun ngalamar Nining. Nah hayang kumaha sok caritakeun. Asal Abah laksana kawin jeung Nining. Nu lengok keneh. Ulah jeung Bioon, da Bioon mah ridu. Bah Jilun asa manggih jalan hayang ngalamaran Nining. Bioon ngahulang mikir sarta ngajorelat manggih akal pok nyarita deui. Ki Abah lamun Abah bener-bener mikahayang ka anak kuring, datang engke samemeh tengah peuting tapi ulah geru bisi kanyahoan ku Mang Kurip. Abah kudu datang ka kamar Nining. Jalanna tina jandela engke urang padami di dinya jeung kuring. Sarta kuring rek ngolok Nining sangkan dae ka Abah. Tah kitu carana mah kumaha ka harti Abah? Ceuk Bioon bari neuteuk. Kawas nu nangtang tapi Bah Jilun teu ngartieun. Nah, mangke kudu kikituan sagala. Sieun Abah mah bising cilaka. Jeung deui Abah mah moal percaya lamun Nining anu nyaritana. Lain Nining nu nyaritana mah Abah mah hayang ngadenge heula ti jenisna. Yen daek didatangan ku Abah da henteu. Heug engke rek dibejakeun ka Niningna. Sangkan daekeun ka Abah pokona mah beres. Abah mah kumaha kuring we. Hayang ayeuna ngarapuku mikiranana. Bioon ngahulang. Manehna jadi bingung sabab siasat kitu keur ngabobodo Bah Jilun. Ngarah daekeun datang ka imahna tapi ayeuna kalah nyarita kitu. Hayang didatangan ku Nining kadinya, mangkaning Nining geus yakin moal daekeun. Da keuheuleuun ka Bah Jilun. Kumaha bi? Na bisa da henteu mun Nining cina ka dieu? Bisa pisan Abah, keun ayeuna rek dirita ka dieu heula. Cina nyarita ka Abah yen manehna daek didatangan tengah peuting di kamarna. Tah kitu nya Abahnya. Ayeuna kuring rek ka imah deui rek nyusulan manehna. Ceuk Bioon. Bari nangtung manehna rek balik heula ka imahna nyusulan Nining. Sangkan daek didatangkeun ka Bah Jilun. Ari Bah Jilun teu ngomong deui ngan ukur colohok nempokeun Bioon nu turun kana golodong. Tuluy init ninggalkeun manehna sorangan Bah Jilun ngarahuh narik naf. Aya kitu na Bioon aku mah pikiranana nya. Jeung ge kumaha mun Mang Kurip tetep ngajak wa ka aing. Sigana bakal namahan riwa ka sarerea lantaran urusan nu ti heula ge can rengse ieu teh. Mang Kurip tara nanya-nanya acan ka aing nu hartina mah ceuceu bae meureun jeung keul. Tapi aku mah jadina we da aya nu ngatur ieu barina oge. Ceuk Bah Jilun ngomong sorangan. Sabab geus taak mikiranana jengkel kana hate keuheul kana uteuk. Kocapkeun Bioon dorang datang ka imahna kasampak aya Nining keur diuk dina golodong. Bari megat nu ngaliwat kawas aya nu didagoan. Bioon bungaheun da anakna teu ka mana-mana gek milu diuk di dinya pok nanya bangun udaria pisan. Nyai ari bapa ka mana? Aya di imah teu? Rek naon nanyakeun bapa emak pan biasana ge hare-hare. Ih, nyai mah ditanya teh kalah ka Malik nanya. Jawab atuh sabab mah ge lain jelema gelo. Kang tuh hiji mangsa mah inget ka salaki. Tah kulantaran kitu geura jawab, ka mana bapa ayeuna? Ceuk Bioon siga nu rada keuheul ka anak. Tapi ngomongna tetep leuleuy jeung Daria. Papa mah keur ka Pak RT ngabadamikeun urusan musuh nu kabur teh mak. Sabab bisi datang deui ka urang. Tah kitu nyariosna teh na bade naon kitu? Ceuk Nining. Ka indung teh asa ngurangan rasa hormat sabab jengkel ku kalakuan. Anu matak pikaeraeun harita ge era ku tatanggana. Keun bae ari eueuh mah ayeuna kieu nyai. Marek badami jeung hidupnya. Pikeun kamajuan jeung kasenangan hidup sorangan mah teh naon teh? Pang namineng datang ka Bah Jilun teh. Lain mabogoh ka manehna tapi ngadeukeutkeun hatena, ngarah ka ala rezekina. Jeung ngarah gampang mun aya naon-naon. Hiji perkara nu paling penting nyaeta ngadeukeutkeun antara Bah Jilun jeung hidup.
Nu ayeuna geus aya hasilna ngan karimetik unggul. Bioon bisa pisan nyaritana. Dan Nyinining meuni kerung hatena mimiti luak leok. Asa percaya asa henteu ka indungna. Da tadina mah keheuleuan pisan tapi ayeuna geus rada kapangaruhan. Kawas aya kakuatan gaib anu ngarobah pamadeganana. Naon hasilna emak jeung kumaha metikna? Kieu nyai. Bah Jilun geus wak sabala ka emak, manehna rela masrahkeun harta banana. Moal kagok sarta moal asa-asa kabeh rek dipasrahkeun ka urang. Khususnya mah ka hidep, asal hidep kudu daek narima kedatangan Bah Jilun. Dina mangsana peuting. Nyatana engke kira-kira memeh tengah peuting. Sakitu we syaratna mun daek narima hartina sakabeh harta banana bakal kapimilih ku hidep. Tak kitu nyai, kumaha ka harti? Datang ka dieu tengah peuting. Aya urusan naon kitu emak? Nyinining ngarasa reuwas jeung kaget. Teu ngarti kana tujuan indungna. Ih, lain keur naon-naon ieu mah ngan saukurek badami pikeun pilampaheun ka hareupna. Ulah sieun atawa hariwang da moal ngalampahkeun nu lain-lain. Tapi pikeun naratas jalan kana kabagjaan. Jeung di ulah sieun da moal moal duaan di kamar, tangtu tiduan jeung emak. Tak kitu nyai kumaha ka harti? Ceuk Bioon teu kireum-kireum. Siga geus sagala nekad Nyinining ngahuleng manehna tetep teu ngarti kana tujuan indungna. Da asa mata klieur kana sirah. Keke mah kuring rek nanya sakali deui. Naon sababna pikeun badami urusan kitu make kudu tengah peuting. Tur teu aya di kamar kuring. Nama tak naon mun ti beurang terang-terangan. Mun kitu carana mah sarua we jeung lain satria, tetep we goreng atuh mah kasebutna. Lain kitu ieu apaan aya deui maksud sejen. Kahiji pikeun nyegah ribut antara bapa maneh jeung Bah Jilun, sarta bisi kanyahoan ku si Ading atawa bisi kanyahoan ku jalma sejen anu teu perlu nyaho. Lain keur urusan naon-naon ieu mah ngarah aman jeung jongjon tak kitu nyai. Nyinining tetep can ngarti. Manehna teu mikeun lamun kudu nedunan ka hayang indungna. Tapi dina hate aya pikiran sejen make aya rasa penasaran. Hayang nguji kana pamadegan indungna jeung hayang nyaho kana naon-naon nu bakal dilampahkeun ku Bah Jilun. Akhirna pok nyarita bari jeung pura-pura, rek daek bari jeung niat nalungti. Kuring teh sanyana mah can ngarti mah tapi kulantaran anu mentana emak kuring rek nurut na kudu kumaha ayeuna. Kitu ceuk Nyinining panon melong ka indungna nu marah mai bakat ku bunga. Syukur atuh syukur pisan anak king memang kudu kitu ai kolot mah nya ka kolot teh. Yeuh, ieu teh ngandung harti yen hidup teh anak satia, taat jeung satuhu ka kolot. Ayeuna kieu maksudnya ieu teh engke hidup kudu sare sorangan di kamar sakumaha biasana. Ari marek sare di tengah imah, ngan jandela ulah ditulakan sabab Bah Jilun bakal datang tengah peuting, bakal asup ka jero. Tangke emak bakal nyamperkeun urang bada mitiluan tak kitu tah nyai. Ceuk Bioon bari pepeta nerangkeun ka hayangna bari jeung can katoong. Teuing kumaha pijadieunana lamun harita Bah Jilun geus datang ka dinya. Sabab Bioon ge can bisa nangtukeun jeung can boga rancana nu asa. Nya sote keukeuh ngolo Nyinining bakat ku hayang nemongkeun kapercayaan ka Bah Jilun ngarah dianel sakabeh omonganana. Nya mangga tuh emak kuring rek ngagugu kana parentah emak. Kumaha hari ayeuna naon kudu dipilampah ku kuring. Urang ka imah Bah Jilun ayeuna geureyu pikeun ngabejakeun kasanggupan hidup. Sangkan ku Bah Jilun dipercaya da ka hayang nama mun dibejakeun ku emak moal percayaeun kitu. Hayu atuh. Bioon atoheun pisan. Geus kitu mah beral harita teh init ka imah Bah Jilun. Teu ngalobahkeun pamikir nu lain-lain. Nyinining ge jiga nu nya satia jeung satuhu ka indungna. Padahal hatena mah hayang nyoba bungkul bari sakalian nalungti kana kalakuan indungna nu sanyana. Teu kacatur di jalana para mitra, Bah Jilun geus nyang hareupan dua semah. Nyatana Bioon jeung Nyinining nu kakarajol. Bah Jilun gogodeg sabab Bioon bener-bener ngajalankeun ucap-ucapanana. Nyinining dibawa kadinya. Tah ieu pun anak teh mangga taros. Nya percaya kumaha atuh nyai? Rek narima mun abah datang tengah peuting ka kamar hidap. Punten we lain abah culangung tapi tuang ibu mau ngatur rencana ieu teh. Bah Jilun langsung tumanya. Mangga abdi manampi. Ngan sakitu jawaban Nyinining. Bari hatena deg-degan jajantung ratu panon melong ka Bah Jilun. Nu bangun gugup. Nya nuhun atuh. Antos kadatangan abah tengah peutingnya. Kade ulah geru sabab urang teh bakal badami peuting. Pokona mah urang teh kudu ieu lah, kudu tartib kitu teh nya. Ceuk Bah Jilun deui. Hatena jadi tagiwur teu puguh rasa sabab sieun ku mangkuri. Nyinining ngan ukur ungeuk tuluy manehna amitan ka Bah Jilun. Teu daekeun lila-lila di dinya atuh najan dihalangan ku Bah Jilun ge. Kapaksa indit lantaran tujuanan ngan ukur sakitu. Ari Bioon
harita cecan waka balik lantaran sangu nu dina rantang masih keneh nyeung cileuk dina meja. Ubah Jilun can ditoel-toel acan atuh asa aya alesan. Memang betah keneh cicing di imah Bah Jilun, anakna balik teh hatena mah atok. Ramitra kaum dangu, kocapkeun Mang Kurip nu sanyana tadi teh lain init ka Pak RT. Tapi nyumponan janji jeung Aki Antri peuting tadi rek ngabadamikeun masalah ngadu pelet teh. Jadi samemeh bioon init ka Bah Jilun, manehna mah geus init ka imah Aki Antri bari mawa kumis maung nu geus sadia. Hari Aki Antri geus nyampak di imahna da memang ngarep-ngarep pisan kana kadatangan Mang Kurip. Da peuting tadi geus janji atuh basa Mang Kurip datang langsung nanyakeun masalahna. Mana kumis maung teh Ujang? Ku Aki urang jampean. Ieu ki mangga nyangakeun, Mang Kurip mikeun bungkusan leutik nu dieusi ku kumis maung. Ku Aki Antri di tampanan ati-ati pisan berai bungkusan dibuka. Sarta eusina diteuteup lila pisan tetela teu nyalahan nu dibawa ku Mang Kurip bener-bener kumis maung. Alhamdulillah. Bener itu Ujang, muga-muga we kahayang Ujang teh bisa laksana kalayan lancar. Sing hasil ngaduan pelet nu geus diterapkeun ku Bah Jilun. Tapi akhirek nanya heula ka Jang Kurip. Na kumaha pamadegan Ujang ayeuna? Saha dek bisi robah tinu kamari? Sabab kayakinan sorangan modal nu utama nu bakal nangtukeun hasil jeung henteu ieu usaha. Aki Antri neuteup ka Mang Kurip kawas nu hayang sidik kana paromana. Bisi aya parobahan nu bakal ngaganggu kana tarekah nu rek di jalan. Aki, abdi mah moalan calin ciluncat mulang nu kamari kitu tangtu ayeuna ge kitu. Tekad abdi tetep jiga nu kamari hayang ngaduan pelet Bah Jilun, pikeun ngarebut deui pun bojo nu geus kapangaruhan ku pelet maneh. Tah kitu ki janten naon bae nu bakal tumiba sarta naon bae nu kedah dijalankeun ku abdi, bakal dijalankeun kalayan sabar jeung pinuh ku kayakinan. Tah kitu ki jawab Mang Kurip tegas. Nya nuhun atuh. Eta pisan nu dipenta ku Aki oge. Syukur atuh ari kitu carana mah Aki teh percaya kana tekad Ujang nu memang kuat alabatan batu karang. Da buktina tina tekad nu sakitu kuatna geus bisa ngelehkeun rasa sieun. Sarta bisa ngungkulan maung nu kawentar galak. Taina daguan rasa kedeung Aki rek ka kamarnya. Mang Aki ku abdi diantos pisan. Aki Antri asup ka kamarna bari mawa kumis maung teh. Hari Mang Kurip ngadaguan di tengah imah bari sila meninga jemprak. Hatena geus yakin yen ku jalan kitu teh manehna bakal bisa ngungkulan pangaruh Bah Jilun anu geus sumaramah dina hate pamajikanana. Mang Kurip percaya kana pangabisan Aki Antri nu memang tara gagal. Rasakeun Jilun, aing ge lalaki moal eleh ku ata-ata. Aing moal alang ku mapalang pikeun ngarebut pamajikan moal asa-asa sabab aing boga hak pikeun ngarebutna deui. Aing lain obal ku awewe hiji. Teu ngeunah we ku carana nu licik jeung telenges. Dalamun pamajikan aing bener-bener geus teu bogoheun ka aing mah. Moal dikeukehan sabab moal bener rumah tanggana ge ari teu bogoheun mah. Tangtu ku aing dilepaskeun. Da teu hese neangan keur gantina ge. Tapi kudu cara nu wajar we atuh. Ulah aya kajadian jiga kieu. Teu mah sarua jeung ngahina ngajak ngadu jajaten jeung aing. Mang Kurip noroweco dina hatena. Keheul ka Bah Jilun nu geus nyieun nepi ka riweuheun, riweuh jeung kaweur sarta mun kurang-kurang namah matak ngorbankeun nyawa, sabab basa ngalamaung kacida pisan gede balaina. Kaayaan meuni jempling padahal harita teh beurang keneh. Jalma-jalma loba nu geus daratang ti pagaweanana sarta barudak arulin di buruan. Tapi kadengena ku Mang Kurip mah jempling pisan nu kadenge jeung karasa ngan ketegna jajantung, renghapna napas. Mang Kurip husu kana tujuanana panteng kana kahayangna. Heuleut sawatara waktu Aki Antri bijil deui ti kamar. Gek calik dina samak urut tadi panangan katuhu ngeupeul kumis maung teh. Nyeh imut. Can naon-naon geus bungah kawas surti kana naon-naon nu bakal kajadian. Kumaha ki naon deui nu kedah dijalankeun ku abdi ayeuna? Mangga we saurkeun abdi ge geus teu sabar hayang geura nyaho kana hasilna. Mang Kurip nanya bari neuteup ka Aki Antri. Jajantung namota. Ujang ulah wakarusuh deui. Aki teh asa capek jeung kaweur sabab ieu kajadian teh nu kacida hebatna. Kakara kasaksian ku Aki ayeuna.
Saumur dumalah kakara ayeuna ngajalankeun lalampahan kieu teh, ceuk Aki Antri bari nyerengeh imut. Socana melong ka mangkurip nu olohok heraneun. Nah make nyarios kitu ki aneh hateuna nepi kumaha ieu teh? Lain aneh ujang, tapi kajadieun kieu teh kakara dijalankeun ayeuna ku Aki teh. Dan geus mata aya nu bisa ngajalankeun syaratna. Eueuh jelema nu bisaeun ngalakumis maung. Tina maung hirup turta ayana di leuweung. Kakara ujang nu sanggup ngajalankeun teh. Sigana bae didorong ku niat jeung tekad nu kuat, muga-muga bahan lenyepankeun keur ujang. Jeung nu lobana sangkan sagala lancar mun boga kahayang. Jadi tekad jeung niat teh kuat, modal nu utama kana hasil sakabeh rancana kitu. Cik Aki Antri kalah nerangkeun heula masalah eta samemeh nerangkeun pelet anu kudu dijalankeun ku mangkurip. Muhun kahartos ki. Nanging kumaha tu salajengna? Da abdi teh hayang geura terang hasilna sarta geus garetek leungeun hayang ngajalankeun tareka. Naon gunana nerangkeun perkawis anu kaliwat atuh? Mangkurip teh sabar hayang geura narima tugas pikeun ngahontal pamaksudanana. Is, keheula sabab kayakinan anu kuat ge. Mun teu dibarengan ku ilmu mah moal aya hartina. Ujang kakara sanggup ngajalankeun wungkul bari jeung canyaho ilmuna. Ieu teh moal aya mangfaatna, moal napel dina hate jeung kayakinan. Aki perlu pisan nerangkeun masalah tekad jeung niat. Sabab eta teh mun teu nyaho ilmuna mah matak ngajadikeun sasar pikir. Hartina mah bakal poho kanya kajadian nu sanyana, kitu da ujang. Para mitra anu mulia, harita tuluy mangkurip nanya deui bari jeung rada ngahuleng. Abdi mah can ngartos ki naon maksad atuh maksad Aki teh? Kieu ujang. Ari Aki teh nitah ngalakumis maung teh, lain hartina ieu pelet gumantung kana kumis maung. Oge lamun hal ieu hasil kalayan hade, lain jasa kumis maung atawa jasa jampe pamake. Tapi tetep mangrupa kamurahan nu maha kawasa, Gusti Allah nu nyiptakeun manusia jeung maung katut kaunggulanana jeung kalemahanana. Aki mah nitah ngalakumis maung teh, lain hartina eta kumis maung anu kakuat anu pohara. Lain kadinya maksudna. Tapi Aki mah hayang nguji jeung ngukur kana patekadan ujang nu sanyana. Ta ayeuna geus bukti yen ujang bener-bener kuat dina nyekel niat jeung pamadegan. Tah kulantaran kitu Aki rek amanat heula samemeh ngabejakeun cara-carana. Kahade ujang ulah boga sangka anu lain-lain. Mun usaha ujang hasil ulah boga anggapan yen ieu teh hasiat tina kumis maung. Lain kitu. Tapi tetep kersan anu maha kawasa nu ridho ngabulkeun maksud ujang nu tekadna geus kuat. Tah kitu sanyana mah. Jadi nu diperlukeun ku Aki teh mihape niat, ulah rek salah karetegna. Ari sabab sagala rupa ge gumantung kana niatna ujang. Cek Aki Antri daria pisan. Anjeunna melangeun pisan bisi niatna mangkurip nyalahan. Bisi sasara ku pagawean sakitu, bisi ingkar tina kewajiban anu sanyana. Sabab dosa jeung kasalahan mah biasana teh ngagicrak ku hal anu saeutik, utamana mah aya nu patula patali jeung patekadan dina hate. Janten kadinya maksad atuh nyaki kahartos atuh ari kitu mah. Sawios ki ulah cang saya da abdi ge gaduh kayakinan yen ieu mah sakadar tarekah wungkul dari nu ngabulkeun mah kana kahayang abdi mah nya tetep we Gusti nu Maha Suci nu Maha Kawasa tur Maha Welas Asih. Abdi mah moal ngagulkeun maungna sarta moal nganggap mati atawa sakti katina kumisna. Da eta mah mengukur syarat wungkul ki. Tah bener kitu jang. Syukur ari kaharti mah. Ta ayeuna kirek mere pituduh ka ujang pikeun dijalankeun ayeuna pisan. Ulah dilila-lila ngarah tereh karasa hasilna jeung deui bisi kamalinaan manten anu sasarna. Carana babari pisan kahiji cai ieu ku ujang kudu diinum ayeuna pisan. Kabeh kudu beak ulah aya nu nyesa. Sabab ieu cai teh itung-itung keur hubarahanaan. Sarta tas dipake ngeuman kumis maung, ari kaduana ieu kumis maung ku ujang kudu dikeuman deui di imah. Caina teu diwatasan rek sakumaha meunangna,
tuluy sina diinum ku nyoon cara nama kumaha we asal kainum ku manehna da sakitu ge cukup teu kudu loba aturan muga-muga hasil kalayan lancar aki antri nemongkeun kumis maung jeung mikeun cai enteh sagelas ka mangkuri nu geus meunang ngajampean mangga atuh ki ieu cai ku abdi bade diinum nepi ka beak nuhun atuh mangkurip teu loba pikir deui para mitra harita keneh regot cai diinum nepi ka beak meningalek-lek siga nu hanaang pisan akhirna beak kabeh ngan tinggal gelasna tah geus kieu ujang kudu ngeuman deui kumis mah ieu kumis maung di imah caina bikeun ka nyoon najan ka inum saeutik ya bakal kaciri hasilna kop ampihan deui ieu kumis maung kade leungitnya mangga ki abdi ngartoskan amanat aki sadayana bade dijalankeun ku abdi mangkurip narima kumis maung tea nu geus meunang ngajampean ngan karingeuman nu caina bakal dibikeun ka bioon saterusna aki antri mere beli pepeling jeung sumanget ka mangkurip sangkan bener-bener dina ngajalankeun tugasna jeung apik ngajaga niatna sangkan teu sulaya jeung tetekon agama Islam sabab sakur nu dijalankeun ku aki antri jeung mangkurip kabeh ngan ukur akal tarekah pikeun ngakalan bioon sangkan teu kapangaruhan ku pelet Bahjilun anu memang mati sanggeus sagala rupana rengse para mitra mangkurip amitan harita keneh ka aki antri sarta teu poho nganuhunkeun kana bantuan aki antri nu yakin jadi gunung panangeuhan bisa dipuntangan tulung tina sagala rupa masalah leos mangkurip init ningalkeun imah aki antri bari mawa hate nu lugina jeung harepan nu kacida gedena awak hampang uteuk tentrem harepan timbul deui nganteurkeun kayakinan nu kuat nu bakal ngalayanan pelet Bahjilun mangkurip maju tatanang rek ngadukeun pelet ti aki antri tea para mitra kaum dangu teka caturkeun lilana di jalan mangkurip geus tepi ka imahna tuluy ungah ka imah ari tepi ka jero ka sampak aya anakna keur ngahuleng siga nu bingung iuk nyang hunyar lamar bari nyarane kana bilik deukeut lawang ka kamarna puguh hate mangkurip meningah helas watir nempo anakna nu keur bingung lantaran indung bapana sasat keur perang tah geuning bapa sumping nuhun atuh Pak kuring teh geus keueung sabab jadi loba pikiran kumaha hasilna Pak nyinining curing hak paroman tadi alum teh cenghar deui regreg aya bapana hari inung maneh ka mana nyai namun ti iseun teuing mangkurip kalah malik nanya can wani nerangkeun hasil usahana lamun can hasil can yakin yen bioon eueuh lamun bisa babisi kadengieun nu akhirna tarekah gagal gek mangkurip diuk teu jauh jeung anakna matak sedih Pak mata ge emat teh kalah kabeuki maceuh tadi ge bareng we init jeung bapa ari bapa mah ka bumi aki antri sedang mama ka imah Bahjilun malah initna bari mawa rantang di usi sangu jeung deungeuna jabadang dan heula meni gining Pak kacida teuing mate Pak nyinining ngabejakeun lalampahan indungna dibarengan ku hate nu panas puguh mangkurip meningah heab panas hatena teu kuat ari kitu-kitu teuing tapi untung kuat nahan perasaan teu kabawa ku sakaba-kaba pok nyarita deui bari neger-neger hate nu pating hareab panas keun bae nyai da bapa ge ari panasna mana taku amek jeung jengkel ka indung maneh teh kitu deui ka Bahjilun tapi moal aya gunana dilawan ku kasar mah sabab bakal sarua gelona wayahna ayeuna mah sing sabar heula ulah kabawa ku sakaba-kaba jeung deui teu kudu sieun sabab bapa geus hasil nepungan aki antri jawab mangkurip ngababaraha teh anakna bari ngababaraha teh sorangan ngarah teu ngabagel teuing dina hulu angen nya nuhun atuh Pak kumaha saur aki antri teh kieu nyai bapa teh butuh ku bantuan hidup pikeun ngakalan indung hidup nu keur kasasar pikirna sabab lamun teu dibantu ku hidup mah usaha bapa teh moal mawa hasil tangtu we lila kana laksanana cek mangkurip bari melong ka anakna ngamimitian badami kalayan langki Bapak kuring teh geus teu kudu dipenta deui kuring sadia pikeun ngabantu bapa sangkan emah jeung bapa sauyunan jeung dia jeung saperti biasa deui sabab lamun indung jeung bapa patelak wae mah kuringnya jadi korban tuh Pak teu ngeunah asa teu boga panyuluuhan
jeung deui gegede nama era we ku tatangga nu geus pada nyaho kana masalah ieu, ceuk Nyi Nining tegas. Syukur eta pisan nu diharepkeun ku bapa ge. Taina bapa rek nanya ari Inung hidep sok daek dahar ngariung jeung hidep atawa henteu. Daekeun pada tadi ge jeung kuring bareng kumaha kitu Pak? Kieu Nyai. Bapa teh ayeuna mawa kumis maung nu meunang ngajampe. Ieu kumis maung ku Nyai keum ku cai ente sarta caina usahakeun sina ka Inung ku Inung hidep. Carana mah kumaha we najan saeutik ge. Kudu ka Inung nu penting mah. Tah ku jalan kitu muga-muga manehna bakal eling. Balik deui kana sikep nu asli, hartina mah cager moal kapangaruhan ku pelet di Bahjilun. Tah kitu Nyai kumaha kaharti? Ceuk Mang Kurip dari apisan para mitra. Panon melong ka Nyi Nining nu harita unggut-unggutan bari ngabadungan caritaan bapana. Hate Nyi Nining ngemplong lantaran geus aya jalanna pikeun ngabelaan nu jadi bapa. Ngakurkeun Bioon jeung Mang Kurip. Kaharti tu Pak, keun urang jalankeun ku akuring. Mana kumis maung apa urang tuna di kamar kuring ngaraba bari ngeumanana. Ulah kanyawan ku emak, ceuk Nyi Nining hatena ngarasa bagja. Ih, ulah ngadagoan engke jalankeun ayeuna pisan tak engke lamun geus dahar caina bikeun ka Inung hidep. Atawa iraha we lamun manehna hayang nginum tah ieu kumis maungna ye kop cekel sing hati-hatinya kade leungit. Mang Kurip mikeun kumis maung ka anakna tuluy ditampanan bari rada ngaleper. Keun urang jalankeun Pak. Disunkeun pidoana sing lancar. Tang tuku bapa didoakeun muga-muga sing lancar sakumaha nu diseja. Bapa percaya ka hidep nu baris ngabantu kana kahayang bapa, ceuk Mang Kurip dari apisan. Ayeuna mah bang baluh hatena asa hampang. Geus kitu mah teu loba deui carita Nyi Nining geuwat ngeuman kumis maung. Bisi indungna kaburu datang, ari Mang Kurip ngaleos rek ka cai lantaran can mandi. Kaayaan di imah jempling deui ngan aya Nyi Nining keur sasadiaan sangkan indungna kaubaran. Samemeh magrib kaayaan rada hegar, beulah kulon ngempur ku cahaya layung. Manuk recet di sarada. Atuh harita teh tongeret reang pate malanjeng baturna. Diburuan gandeng ku barudak leutik nu keur arulin ucing-ucingan. Ari kolot-kolot dariuk dina bang barung atawa golodog bari ngobrol nyaritakeun kaayaan di lembur Cibonteng. Anu masih keneh diancam ku kaributan. Sabab Aki Juming jeung Ruhya can katewak nu tangtu sawaktu-waktu bakal datang deui. Dina kaayaan anu sarupa kitu Bioon geus balik ti imah Bahjilun. Ngagandeang leumpang bangun taya karingrang teu poho ngajingjing rantang anu geus kosong. Lantaran eusina dicokot ku Bahjilun, Bioon ngarasa sugemah hatena lantaran siasatna hasil diterapkeun ka Bahjilun nu peuting engke bakal datang ka imahna. Mung hanya kau hakasna ka bujeng see para mitra. Rupina dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta Rusiah Curug Cikidang karya Kileuksa dina bagian ka-105. Ieu dongeng dina seri ngadu pelet para mitra sadaya. Mangga urang teraskeun enjing. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan enjing urang patepang deui dina kaayaan langkung sehat batan ayeuna. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun kasadayana permisi.